Wilujeng enjing pemirsa, Jakarta teh boga loba tempat pilihan wisata edukasi. Salah sahijina Museum Bank Indonesia. Museum ieu lain nawarkeun pangalaman sajarah, tapi oge jadi tempat anu mendidik khususna pikeun para barudak sakola anu hoyong ngartos perjalanan ekonomi bangsa. Terus pisan syarat koleksi anu lengkap ti mimiti artos kuna nepi ka teknologi interaktif. Museum ieu cocok pikeun sakumna kalangan. Supados tanya SHS, orang langsung aja menghubungkan pacar anu aya parantos di lokasi. Mangga pisan. Hatur nuhun sareng rapi, kuring ayeuna aya di Museum Bank Indonesia. Hiji gedung anu begah teu parantos aya ti zaman kolonial. Di dieu pengunjung tiasa ningali rupa-rupa koleksi nyarisakaken perjalanan ekonomi bangsa. Parantos atos tuna ruang emas sareng teknologi modern. Suasana ramai pisan ayeuna utamina ku barudak sakola anu keur diajar babarengan. Nah, ayeuna kuring parantos sareng dua pengunjung anu ketinggal antusias pisan ngarasakeun momen museum ieu. Ayo orang ngobrolkeun. Hatur nuhun Rapi jeung Sarah. Di dieu abdi keur wawancara pangunjung. Wilujeng siang Ibu hapunten. Tiasa ngawawancara sakedap Bu? Tiasa. Hatur nuhun Ibu, tiasa nepangan heula namina saha jeung asalna ti mana? Nami abdi Lia, asal Cianjur, tinggal di Bekasi. Baik Ibu. Ibu kunaon Ibu sadayana tiasa milih nganjang ka Museum Bank Indonesia? Kaleresan murang kali nuju libur sekolah, sekalian jalan-jalan, sekalian edukasi, makanya mengunjungi ya Museum Bank Indonesia. Di museum ieu bagian mana anu paling Ibu resep? Sabaraha manfaatna pikeun ngartos sajarah? Pas bagian uang kertas, sabab penting pisan mengetahui sejarah uang kertas di Indonesia. Ya gitu. Begitu. Kumaha kesan Ibu ngeunaan suasana museum ieu ngarasa nyaman atanapi aya nu dipikarobah? Terus udah cukup, suasana nyaman, gedung luas, adem, tempatnya nyaman pokoknya. Oke, sakumaha pentingna numutkan Ibu museum sapertosna kieu pikeun generasi ngora? Penting pisan kusabab zaman ayeuna jarang nu anak muda ya. Penting buat edukasi biar terang sejarah uang di Indonesia. Oke, nuhun Ibu persa nu diwawancara. Ampun, nuhun. Wilujeng siang. Sami-sami. Hatur nuhun Yolanda, teras-teraskeun ka batur sapagawean urang. Mangga Iksan. Wilujeng siang Pak. Museum ieu teh sok rame, utamina ku barudak sakola anu dateng. Numutkeun Bapak, naon daya tarik utama Museum Bank Indonesia? Ya, jadi saya di sini perkenalkan, nama saya Andi ya. Saya sebagai pengelola manajemen pengelolaan Museum Bank Indonesia. Daya tariknya di Museum Bank Indonesia ini lumayan banyak ya, banyak spot-spot foto, banyak teater yang bisa memperkenalkan tentang koleksi Museum Bank Indonesia. Ada koleksi uang, ada koleksi uang emas zaman dahulu, ada pembangunan peredaran Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia, banyak daya tariknya. Iya. Naon biasana tanggapan ti barudak sekolah anu datang ka dieu?
Kalau tanggapan pengunjung ya anak-anak sekolah yang kesini antusias ya, antusias itu biasanya mereka kepengen balik lagi ya. Iya. Pokoknya kita sebagai pengelola juga selalu memberikan inovasi-inovasi baru. Nanti ini ada kita pembangunan spot foto juga yang menggambarkan tentang Museum Bank Indonesia. Sakumaha numutkeun Bapak kunaon barudak sekolah kedah datang ke museum ieu? Kalau tanggapan saya sih untuk anak sekolah ya. Iya. Untuk anak sekolah kedepannya akan lebih banyak lagi ya pengunjung ya, khususnya anak-anak sekolah dari luar kota, dari Jakarta. Harapan kita sih gitu, kita kasih layanan terbaik lah. Baik Pak. Hatur nuhun Pak ya. Ya, terima kasih. Saterusna kuring dibikeun ke kolega kuring di studio Rapi jeung Sarah. Hatur nuhun Iksan, salajengna sim kuring sapara kanca bade wawancara pengurus Museum Bank Indonesia. Mangga Iksan. Bilih jeung siang Ibu, hapunten biasa ngawancara sakedap Bu. Mangga. Hatur nuhun Bu. Mangga. Biasa nangkepen heula, namina saha jeung ti mana asalna Bu? Abi Ibu Lia kawitna ti Subang, Sabang Jawa Barat. Kunaon Ibu sadayana tiasa milih ngalanjeng ke Museum Bank Indonesia ayeuna? Ayeuna teh panan ieu nuju liburan murang kalihnya gitu. Ibu teh sakantenan silaturahmi ka sepuh, terus teh diajak hoyong terang ka Kota Tua, ka Jakarta. Terus teh saur rai teh aya Museum Bank Indonesia. Hayu lebet sakantenan ilmu pan kanggo murang kali supados terang gitu karena sejarah berdirinya Bank Indonesia. Janten penasaran hayu kalebet gitu ameng murang kali teh gitu. Di museum ieu bagian mana anu paling Ibu resep sabaraha manfaatna pikeun ngaratos sajarah? Anu dina rubik berita gitunya, anu rupiah mulai turun, terus dari rubik anu mata uang gitunya geuningan benten-benten setiap daerah teh gitu. Terus yang wanita juga tuh peranan wanita eta ge asen sadayana ge resep sih gitu, cuman itu yang paling berkesan mah gitu Pak. Kumaha kesan Ibu ngeunaan suasana di museum ieu, ngerasa nyaman atau napi? Nyaman pisan, cuman kawitna barangkali teh rada sieun da poe kitu nya mana witu. Tapi ternyata pas Ibu langkung kalebet teh oh ternyata suasana teh nyaman gitu, enakeun gitu. Fasilitasna ge enakeun, komplit dan mudah dimengerti lah sama anak-anak teh gitu. Jadi teh anak-anak lebih mudah memahami lah gitu istilah nama gitu. Sakumaha pentingna numutkeun Ibu museum sapartos kieu pikeun generasi ngora? Menurut Ibu sih penting, soalnya panen orang kali teh kan resep jajan gitunya. Hari karena uang teh gitu justru pami pembelajaran mah kedah terang gitu ya rupiah gitu. Tapi kan kita makan sebagai orang awam teh ngan jajan tanpa memperdulikan teh ieu teh artos rupiah teh kumaha kawitanana teh tah kitu nya teh terang gitu. Tah ku aya museum ieu jadi terang panginten asal usul teh kumaha. Tah kitu panginten menurut Ibu mah gitu. Hatur nuhun Bu. Sami-sami pisan. Siang-siang mangga. Alus pisan pamirsa, eta tadi cerita ti pengunjung saring penjaga Museum Bank Indonesia. Museum ieu lain wangkul janten tempat wisata, tapi oge sumber edukasi anu inspiratif. Utamina pikeun barudak sekolah. Ulah sono kesempatan pikeun nganjeng ka dieu. Baik deui ka studio. Hatur nuhun Iksan, Museum Bank Indonesia memang narik pisan. Cocok pikeun barudak sekolah sareng keluarga. Terus Sarah, jadi ngantos sonon deui langsung jadwalkan kunjungan ke Museum Bank Indonesia pikeun diajar bari wisata. Sakitu wae anu kusimpuring didugikeun. Dugi kapan deui.
Deh, Klip doang kan? behind the scene. Ini udah sampai. Sin, gimana Sin? Perasaannya Sin? Gimana? Atau dingin? So sweet. Yes. Mantap gua. Si pagi, Pi. Ceritakan perjalanan ekonomi bangsa. Sabartas atas guna, ruang emas, tarik teknologi modern. Suasana ramai pisan ini. Atur nuhun sarah sareng rapi, goreng saya. Puasanya tegang. Yang gimana tak? Gimana asalnya? Kami April ya, asal di Bekasi. Gimana Sin? Tanggapannya Sin? Karena pikir ngarata sejarah. Ya, gimana? Sal, gimana Sal? Belum capek. Ada nih kameramen kita nih. Tahu di Bekasi, asli Cianjur. Ini ya. Pas bagian uang Capek. Capek ya Sin? Lapar banget ya? Lapar ya? Siapa? Artos Hah? Indonesia. Makasih, Bu. Bu yang ngerepotkan ya Bu. Nyoba-nyoba gitu. Sampai halus pisan tuh. Kalau soal kesempatan pikan ngajak tadi balik ke Ya ya. Terus pisan pemirsa, itu tadi cerita pengunjung sareng penjaga Museum Bank Indonesia. Museum dia lain itu jangan tempat wisata, tapi oke. Ini dikit lagi tapi tapi oke sumber edukasi anu inspiratif. Kami bikin baru ke sekolah. Kalau selalu kesempatan bikin ngajak baik dari ke stadion. Stadion. Kapan tiba di sekolah saya datang Lu ngedit kudu bagus biar video kita yang disorot untuk adik-adik kelas kita nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar dulu, bentar. Ada suara kita ya? Apa dah? Satu udah. Gini, karena ada tiga. Nah, gini ya. Ini. Mau gue pendek banget, gue ini kan pendek. Yang tinggi nggak ada. Lagi. Udah biar dah. Pendek yang muka tanda. MUA-nya rapi. Iya. Udah. Rapi sesek. Kita apa ini? Ya, misalkan ya. Oh iya, kita ntar dulu, kita bikin deh. Gue bikin. Sunda. Nama kelompok kita Berita Sunda hari ini kata si Rapi. Ya itu kelima kan dulu. Hari ini kelima. Kan hari Jumat itu. Oh iya. Iya. Apa yang nggak apa-apa harus ini? Ntar baca aja dah, nggak apa pakai prompter ya. Gini ya. Dua. Nih, yang pertama tuh namanya. Oji, awas dulu Ji. Ntar lu HP ini nggak apa. Kalau baca, tapi baca dikit aja. Iya ya, ntar nggak kelihatan kok. Ngintip. Nah, nggak boleh tawa. Hei, kamu. Nggak boleh gitu. Kamera rolling, action. Gue bisa lihat tadi ya. Tahu. Jadi api gede. Datang. Kayak ngobrol gimana sih? Oh ya. Orang ngeliatnya ke kamera mulu. Ya tadi. Iya gitu. Artinya sekarang Sunda ya gua ini kan. Nah, Ekonomi bangsa. Harus nah, muka lu juga mantep ke si Rapi juga, jadi kayak kagak selekan gitu, kagak boleh begitu. Ulang. Dari dia dong.
Ada gua. Sutradara. Ya, harus pisan Sarah. Muka lu jangan. Gak boleh nangis gini. Masuk. Matur banget temen Gitu. lu. Langsung jadwalkan. Halo. Ah, gue yang ngegerak. Halo. Mas. Hatur nuhun Iksan, Museum Bank. Langsung jadwalkan kunjungan ke Museum Indonesia. Tapi guys. Emang lu taksi nggak gitu? Coba lihat. Enggak. Coba gini. Saya dilarkan buat Karisma. Iya. Hatur nuhun Yolanda, teras-teraskan Kabatur. Bukan ini ternyata ya. gue bacain. Ayo, kalau sudah harus bisa Sarah ke koleksi anu lengkap mimiti artos guna teknologi interaktif. Museum dia cocok sakuna kalangan. Supados langsung aja orang langsung wae ngahubungkan sareng Ihsan anu aya di lokasi. Mangga.